ari nguseup teh lain sanguseup-nguseup na hungkul jang kade kudu paham nguseup teh lain sanguseup-nguseup na hungkul dina nguseup teh nu nikmatna mah ngurunyudna eta. Nah sehingga orang ningali sakayanya nu rela nungguan sabaraha jam ge sabab naon anu nikmat teh dialungkeun terus kurunyud giriwil beunang ta eta ngurunyud terus giriwil beunang eta si laukna. Dari bab lauk mah atuh nya gampang mulai ge di pasar loba ngan ieu ku ngurunyudna eta jadi nepi ka ngurunyud kitu deui sarua jeung bab zikir jang kade. Ari bab zikir teh lain ngan saukur ucap-ucap di lisan hungkul sabab nu nikmatna dina zikir teh lamun geus ngurunyud kana hate keuna beunang kana hate naon nu kurang diucapkeun. Makana cek dina kitab Az-Zikru An-Nawawiyah zikir nu hade teh bil lisan wa bil qalbi dina lisan jeung dina hate. Jadi dina lisan ngucapkeun beunang kana hate subhanallah dekat dia ngurunyud ta eta kaos tadi baru giriwi weh beunang naon beunangna tenangna ngarobah sikapna ieu mah zikir-zikir ari sikap kitu-kitu keneh itu berarti can ngurunyud can beunang tah kitu. Tuh dina Al-Qur'an dijelaskeun dina surat Al-Anfal mukmin anu sejati teh idza dzukirallah wajilat qulubuhum nalika disebutkeun asmana Allah bergetar ta hatena teh wajilat qulubuhum bergetar hatena. Jadi eta baru kurunyud meunang dina hate asup ka dieu tuh disirami ieu kitu. Sarua ajeng dina salat bab salat. Tadi na bab salat teh lain ngan saukur gerak-gerakan hungkul ritualitas nah hungkul henteu. Soalnya saukur ngalakukan ritual nah hungkul atuh budak leutik bisa. Tapi dina salat teh aya kurunyudna eta. Kumaha kurunyudna beunang kana hate. Nya apal makrifat kana hakikatna eta salat teh naon. Kuncina salat teh nyaeta ngabersihkeun digali deui ngabersihkeun naon ngabersihkeun hate. Ngabersihkeun ucapan ngabersihkeun pikiran tingkah paripolah ucap laku lampah dibersihkeun maka muncul inna sholata tanha anil fasya'i wal mungkar. Salatnya mencegah perbuatan keji jeung mungkar nu kumaha nu geus ngurunyudkan hate teu ngan saukur ritual hungkul maka Nabi mah tingali salat lagi lillah khusyuk sabab naon beunang ka dieu. Jadi kade ulah ngan saukur ritual hungkul geus kudu bisa ngurunyud benang itu insyaallah wallahu alam bissawab.